Mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Tarung Parebut Gelung. Ieu dongeng para mitra karangan Uwa Tatang. Ayeuna teh nincak bagian ka 52. Para mitra sadaya sakumaha nu kauninga bener-bener ayeuna mah Jakarya nurut kana piwurukna ti Mama Haji Daroji. Sajabana tara ini tindikan jauh teh getawa ngalaksanakeun ibadah salat para wargi teh. Kedah dilaksanakeun salat teh para mitra margi salat teh tihangna agama. Atuh para mitra sadaya teu matak aneh lamun Mama Haji Daroji sareng garwana tambahnya ahun komo kitu Jakarya daek ngalakonan ibadah. Itunya para mitra mangga urang teraskeun. Dina hiji peuting dikersakeun meuni asa simpe comrek teu kadenge sora nu batuk-batuk acan. Nu kadenge lintang sora sasatoa nu biasa liar ti peuting. Bangkong jeung bancet meuni rame kawan tu tempat nampeu ka pasawahan. Sora ciang-ciang meuni beger marengan sora jangkrik. Lonok ting kereuleng nyedak ka peutingnakeun kadenge sora anjing rageng. Samalah kadenge aya nu babaung meuni lambat muraikeun simpena peuting. Kabeneran peuting harita halodo katamah caang bulan ngan teu pati bengras. Kusabab kahalangan ku mega ting arendat. Bentang baranang ting karetip ting carelak kadia mutiara mayak dina buludu paul. Angin leutik ngadalingding nebak kana dangdaunan ting kosrosak ting keresek lir jalma ting haremos. Kira-kira pukul 10:30 harita teh. Mama Haji Daroji acan kulem masih kene calik di patengahan. Kitu deui Ibu Haji Saripah nuju ngalemar. Hari Jakarya harita keur kakedengan di kamarna bari ngapalkeun amalan ti Mama Haji Daroji. Meuni siga nu reueus ibuna make jeung dibubuli kieu kitu ukur make kutang saur Mama Haji Daroji. Ngageunggeureukkeun garwana dumeh teu ngangerak sukan. Reueus kunaon ari amana? Oh, siga nu reueus ku susi lepet. Ngadon dibubuli kieu kitu, alah. Kumaha lamun seug asup angin? Atuh lamun teu kiat ku hareudang amana? Namang getos gogoleran, angkanan mah bade monok, jalaran panon po ieu panon tos cieut. Ari digolerkeun teu daek kreup, awak meuni asa marerang sareng bayeungjang tara-tara ti sasari. Rek hujan kitu? Rek hujan kumaha sakieu bentang baranang. Lamun amanya panon geus asa cepel kieu teh, saur Mama Haji Daroji bari ngagicik soca. Gerak ulemkeun atuh. Heueuh da nyarek sare ari Jakarya geus sare kitu meuni jempling. Parantos panginten. Walor Ibu Hajah Saripah koloyong Mama Haji Daroji lebet ka kamar. Goloyoh ebog teras ngaos heula geger nyeman. Geus teu anu teu kantos lami reup. Kulem meuni ujug-ujug pules siga aya nu nyirep. Atuh Ibu Hajah Saripah ge teu lami ka kamar kalayan pantona ditutupkeun. Sedeng kaayaan di luar wawangunan asa tambah jempling. Kira-kira pukul 12 geus meujeuhna si simpena. Di sisi kebon huma aya 3 urang lalaki nu keur ngarona gawena ting kulibet kanu suni. Bari ting darepong siga aya nu intipeun atawa inceran. Memang nya harita 3 rona ningali aya welasna urang ting alasruk sisi kebon awi. Sedang di antara 3 urang rona aya saurang tatanggana Mama Haji Daroji. Demi katelah nama Dasim nu kamari ieu milu mayang Jakarya. Tidinya Mang Mad Dasim nyarita rada haharewosan kabaturna anu duaan teh. Ud, kumaha pipetaeun urang ayeuna euy? Nageuingkeun wae kitu tatangga urang kabeh. Dewek mah euy ka jelema nu ngabring ieu teh sok si ngaruksak euy. Samodel kalembur Cibuyut loba imah didadurukan. Samalah bejana aya 8 jelema nu dipahala atuh. Ceuk Mang Mad Dasim menta pandangan ti baturna katelah saud. Ari cekuring gampang ngabejaan tetangga mah. Lamun rek ngabejaan mah Mama Haji we. Ki lamun ceuk Mama Haji batur-batur sejen kudu dibarejaan kakara kabeh bejaan. Kalawan lalakina sina kalaluar bisinya aya kajadian samode di lemur Cibuyut. Ongkot tanggalan urang sararea eueuh deui lintang ti Mama Haji Daroji atuh. Minangka gunung pananggegan urang sararea teh. Oh, kitu hade atuh euy. Euy urang ka Mama Haji heula. Mani laing oding wayahna cicing di dieu euy ngawaskeun abrulan nu bieu. Lamun eta jalma nyurigakeun gancang ilaing ngabejaan ka dewek. Nya jungjung ka ditu lah tong leleda. Keun kuring nu ngade mah. Tembal oding harita teh para wargi sadaya.
Geus kitu mah Mang Mad Tasim jeung Saud teu leleda gancang ari niting kuliwed kanu suni. Sanggeus tepi kana pongpok imah Mamah Haji Daroji, kalacat Mang Mad Tasim ungah ka tepas. Ari Saud harita nyempod dina hanapeun tangkal sirsak rada kahalangan ku dapuran tangkal tiwu. Gerok Bah Mad Tasim ngagegero ka Mamah Haji Daroji, satengah haharewosan bari rada ditompokeun kana bilik kamarna. Ngaji, jang Haji, okna kabeneran Ibu Hajah Saripah lilir, korejat gugah semunu rewas teras larak lirik, bari ngadadangukeun kana sora. Sanggeus sindik yen aya nu ngegentraan carogena lajeng ngagugahkeun lalaunan. Amanah ieu? Amanah itu sada nu ngagentraan amanah? Ibu Hajah Saripah ngaguyah-guyah salira Mamah Haji Daroji. Kulisik Mamah Haji Daroji lilir renyah beunta rada karacam kereceum lulungu. Rek naon ngagegeuing wae ibuna? Taros Mamah Haji Daroji bari neuteu. Itu sada nu ngagentraan amanah di luar. Karasan abdi na lilir. Wah, sok sadenge-denge na ibuna mah ngimpi meureun, saur Mamah Haji Daroji teu percanteun. Sanes ngimpi sanes. Laras na ka kuping pisan ku abdi sora pameget ngagentraan tah geuning ngagentraan deui. Jang Haji. Nyimas. Bah Mad Tasim ngagegero deui. Tos kitu neme Mamah Haji Daroji percanteun. Korejat gugah sarta naroskeun ka garwana. Nya saha nu ngagegero teh amanah teh ibuna? Kolesed Mamah Haji Daroji lungsur tina ranjang. Katuh jalaran teu patos apal kana sorana mah. Moal Mang Mad Tasim mah kitu. Mun panginten nanging kade ulah waka Sologoto amanah. Pilih sanes Mang Mad Tasim. Jaran sora jalmi masok aya nu ieu sasora. Saur Ibu Hajah Saripah ngaraos rada curiga. Kojengkang Mamah Haji Daroji ngalengkah mukakeun panto kamar. Keteyep kaluar ti kamar. Barang dugi kana panto gero Mamah Haji Daroji naros ti lebet bari nyanjepeng ruyung. Saha di luar? Nuh, Mang Jang Haji Mad Tasim. Temal Mang Mad Tasim nyebutkeun ngaran. Hulu terak Mamah Haji Daroji ngalaan tulak panto sarta berai panton dibuka anago koreng nyabah Mad Tasim. Aya naon Mang Mad Tasim peuting-peuting ka dieu keur ngaronda? Leres nuju ngaronda Mang Jang Haji. Mungkunten we ku Mang teu diganggu mangkani nuju raos-raos kulem. Maksana mah sejang ngawartoskeun. Wireh neme digirang teh mun neme teh digirangeun serang kagungan jaya sababaraha urang jalmi ting kuliwed. Dona teh ti kebon awi. Sabaraha urang Mang, upina mah aya kana 10 jalmi mah Jang Haji. Ka mana ayeuna cigna? Neme manuju tinggal liud we caket bumi Mang Ali. Eta kumaha pangemut Jang Haji naha peryogi tatangga sadayana di wartosan sapodos kala luar. Mang mah ingis we aya kajentenan saporos di lemur Cibuyut Jang Haji. Da teu naon da ti bejaan mah malah aya alusna ngan di mana geus kala luar ulah aya nyieun tindakan heula. Ari itu teu ngaganggu mah. Pantes we ku manggi dicarioskeun ka sadayana. Mah atuh Jang Haji Mang bade ngawartosan heula itu nu digirang. Ujung ka ditu ngan ngabejaanana ulah rusuh teu puguhnya. Bisi rareuwaseun babakuna mah. Saur juragan Haji Daroji jerut Bah Mad Tasim turun tuluy tinggal reding. Jeung Saud rek ngabejaan tatanggana nu digirang. Ari Mamah Haji Daroji harita kalebet deui bari nutupkeun panto. Tarojol Ibu Hajah Saripah kaluar ti kamar sarta naroskeun. Saha nu mete amanah? Eta Mang Mad Tasim keur ngaronda cenah. Ari kitu aya naon? Ngabejakeun digirangeun sabah urang aya jelema tinggal liud. Cenah mah aya kana 10 urangna ngan teuing rek kamarana kitu. Walar Mamah Haji Daroji ge calik dina kursi teras nyesep. Palang siang jelema nu rek ngajahat amanah. Geuingkeun Jakaria atuh. Saur Ibu Hajah Saripah ngaraos hariwang. Wah, keun bae tong digeuingkeun sagala karunya keur ti brasare. Saur Mamah Haji Daroji. Na ari tos sasauran gero ti luar aya uluk salam sora lalaki. Sampurasun Mang Haji. Pokna nu ti luar, rampe saha di luar. Walar Mamah Haji Daroji bari mencerong kana panto. Ari Ibu Haji Saripah anggur ngaroroncon. Kuring coba keluar heula Mang Haji lah. Kuringnya kayak keperluan ye. Cek nu ti luar kojengkang Mamah Haji Daroji ngalengkah kalayan mukakeun panto. Ana berai kasampak aya sababaraha urang lalaki tinggal lieu di buruan. Si horeng nu uluk salam teh Tajudin jeung murid-muridna.
ngahaja rek ngadatangan Mama Haji Daroji. Ari Jakaria aya di dieu Mah Haji. Tanjudin baring ngaretan kana lawang kameneran Panto Bolongor. Jakaria mana kibaraya? Mama Haji Daroji pura-pura teu kenal ka Jakaria. Jakaria murid Mang Haji, kapan di dieu cicingna teh lain? Tembak Tajudin. Pok saurang baturna katalah admayi nyarita siga nu ngahatean. Bari nyenyekel perah bedom. Lah tong mah kita tanya ki lanceuk lah ungahan ka ditu. Cuma nanyakeun heula mah geus yakin cicingna ge di dieu. Ke heula kibaraya ke heula. Perkara unggah mah gampang baraya. Ngan mama carek tumanya heula ieu teh. Anu ti mana teh kibaraya teh jeung naon kaperluan ka Jakaria teh. Saur Mama Haji Daroji rupinu tenang. Harita Ibu Hajah Saripah enggal ngahudangkeun Jakaria nu keur ti Brasare. Korejat Jakaria hudang. Astagfirullahalazim. Aya naon Ibu? Jakaria semureuwas. Itu aya nanyakeun Jaka tuh teuing saha apani aya puluhna urang. Samalah ayeuna ke keur dising hareupan ku mama ditepas. Waler Ibu Hajah Saripah harewosan. Atuh Jakaria gancang kaluar ti kamarna nguliwed ka sisi lomari bari ngadedengekeun kana caritaan Tajudin. Ye Mang Haji, keur Mang Haji mah teu perlu nyaho ka ngaran kuring. Sabalikna Mang Haji kudu ngajawab sacara jujur lamun nya Mang Haji geus nyaho kana datangna pidosaeun jelema. Bener nu ngaran Jakaria ya di dieu? Cek Tajudin nyesedak tumanya. Lamun cek mama bener yen ngaran Jakaria aya di dieu. Naon nu rek dipimaksud ku kibaraya teh atuh? Mama Haji Daroji malik tumaros bari neuteub seukeut kana beungeut Tajudin. Gampang perkara nyaritakeun permaksudan kuring mah. Tapi jawab heula pertanyaan kuring ku Mang Haji. Lamun rakyat-rakyat nu aya di dieu kabeh hayang salamat. Memang bener ngaran Jakaria aya di dieu. Taina mama rek tumanya atuh. Kasampean eta naon perluna maksudna sampean nanyakeun Jakaria teh. Oh, jadi Mang Haji hayang nyaho kana keperluan kuring, permaksudan kuring. Puguh we, matak mama nanyakeun ge ngarah puguh pikiraneunana. Waler Mama Haji Daroji bari ngalirih ka muridna Tajudin nu keur haharewosan ka admayi. Ye Mang Haji, lamun Mang Haji hayang nyaho kana maksud jeung tujuan kuring, hade ku kuring dicaritakeun. Kieu pangna kuring peuting-peuting hadatangan ka dieu teh. Rek ngayakeun balitungan pati atau rek menta tanggung jawab ti ngaran si Jakaria. Mama Haji Daroji memang heran oge. Ngadenge eta jalma nyebutkeun rek menta pertanggungan jawab ti ngaran Jakaria. Harita Mama Haji Daroji tuluy nyarita deui. Ke kibaraya. Ari minta tanggung jawab teh, minta tanggung jawab tina urusan naon atuh. Bah, tina perkara bapak kuring jeung tetangga. Ajak kana welasna urang korban samalah imah-imahna di lemur kuring peak kabeh didurukan. Usaha. Ari nu ngaruksakna mah si Salim jeung sabaraha baturna. Kelanan baraya kelanan. Naha mama nu bodoh atawa kisah anak nu lieur ieu teh. Anjeun mah nyebutkeun lieur sagala ka kuring. Tajudin siganu ambak dumeh ku Mama Haji Daroji disebutkeun kawas nu lieur. Dan nya kisanak mah kawas nu lieur atuh. Nyaritakeun di lemur kisanak loba nu korban jeung imah-imah didurukan ku ngaran Salim. Ari rek ngayakeun balitungan pati kalawan menta tanggung jawab ka Jakaria. Nu matak sanu teu ngarasa bingung atuh. Tu teh mah sarua jeung kisanak ngahutangkeun duit ka si Dadap nagih ka si Waru. Tang tu moal matak helok atuh. Bener. Hari nu ngaruksakna masih walak Salim. Nganu jadi gara-garana nu jadi biang kaladina, anu jadi kasang tukangna si Jakaria. Sabab manehna ngiwat pamajikan si Salim nu katelah si Darsi. Nya anu ngaruksakna ka tempat kuring. Lamun teu gara-gara si Jakaria mah centang tu diri kuring kalengitan ku jadi bapa jeung tetangga. Katut imah didadurukan. Nu matak sok dirajongkeun ngaran si Jakaria, Mang Haji. Ulah ditunggukeun diri kuring ngayakeun karugian hari di tempat pokona mah. Tema Tajudin atuh leng. Menang sawatara jongjongan Mama Haji Daroji ngahuleng. Ngaros bingung kumaha ngakalan sangkan Tajudin teu ngayakeun kaributan. Sabab memang sabenerna Jakaria nyilakakeun diri batur. Sok buru-buru Mang Haji lah, si Jakaria sina kaluar. Lamun ayeuna si Jakaria teu dijonghokeun ka hareupeun diri kuring ulah majar kumaha. Ayeuna keneh batur-batur kuring rek ngayakeun raramean di tempat. Samode di lemur kuring sama lamun perlu leuwih ti kitu. Karti, siap euy barudak
geura seungeut oborna euy nu dibarok kumaraneh pikeun ngadurukan imah di lemur ieu samalah tong pilih bulu jiwana kabeh tumpes euy ku sararea tuman lah Tajudin nyarita sigan geus teu sabar marentahkeun ka murid-muridna pikeun ngaruksak masyarakat nu aya di lemur Cibedung. Atuh teu leleda murid Tajudin kurang leuwih 13 urang geus pada nyareungeut obor anu ngabebela nyaangan sabudeur pakarangan Mama Haji Daroji. Nanging Mama Haji Daroji tetep ngaraga meneng teu acan sasauran keneh. Pok Admayi nyarita bari ngalengkah ngadeuketan Tajudin. Ke kilanceuk tong make loba nu dipikir deui lah bajing kadinya. Pokona mah cokorna Haji gelo teh tah ceuk Admayi basa-basana kasar. Atuh Ibu Hajah Saripah nuju ngadadangukeun di lebet teh ngalenyap ku ngadangu caritaan Admayi. Samalah Jakaria ngadengieun kana ancaman Tajudin rek ngaruksak sakabeh masyarakat nu aya di eta tempat. Dina kituna Jakaria lah nekat rek nepungan Tajudin kalawan rek ngajelaskeun perkara Nyi Darsi. Didinya kojeng Kang Jakaria ngalengkah nyampeurkeun ka Mama Haji Daroji. Ugu Ibu Hajah Saripah tamah reuwas. Inggis ku bisi rempan kusugan inggis Jakaria sareng janten carogena di pahala. Barang kurunyung Jakaria ti jero heab sinu amarah Tajudin muntab-muntab. Oh iya nu ngaran si Jakaria teh cek Tajudin rei beungeutna beureum. Di barung ku huntu tika kereket semulu gemesna kerang. Nya kuring ngaran Jakaria ari sampean saha? Tema Jakaria semu tenang kalawan Malik tumanya. Dewe katelah Tajudin urang Cibuyut. Ayo geura turun si Jakaria. Heula sing sabar Ki Baraya. Ai perkara kuring kudu turun mah babari ngan jelaskeun heula maksud jeung tujuan sampean. Montong minta penjelasan deui sia manusia biadab, geura tarimakeun ye pangbalesan ti aing setan sia. Ceuk Admaji. Ujung-ujung ti popolotot ke kalawan ngojengkang ka hari. Sedeng Tajudin mah saukur nitah turun. Tapi nu nafsuna Admaji. Kituna teh make ngalugas bedog sagala ngakurilap kasineran ku cahaya obor. Ing areng nyai diburuan. Siap bedog Admaji diheumatkeun. Rek narok tarang Jakaria kan orok kaya Mama Haji Daroji sakilat newak pibulang Admayi heup kekelanan baraya sing aya kasabaran segala-gala teh ulah getah sarupateun sok sing aya kasabaran bereskeun heula hade ku omong goreng ku omong urang mah bisa keneh nyarita bereskeun heula ku carita kumaha ieu teh jojo aya hoy rek narok batur saur Mama Haji Daroji bari pageus nyepengan leungeun Admayi. Lesotkeun Haji Burung. Admayi sesentak bari ngabedol leungeunna. Atuh nu cepengan ku Mama Haji Daroji. Sedeng panyepeng Mama Haji Daroji karasana meuni siga gegep rekep jaba nyeri di parabitra karasa kana leungeun. Ulah nitah dilesotkeun ka batur kisanak. Lesotkeun we ka dinya kumaneh piraku leungeun dicekelan ku aki-aki teu bisa ngalesotkeun onaman mah. Saur Mama Haji Daroji make jeung rada mesem. Sedeng Admayi boro-boro kabisa leupas malah ngadon gugurubugan siga nu panaseun. Ari batur-batur ngadon olohok mata simeuteun. Si horeng Mama Haji Daroji nyepengan leungeun Admayi teh henteu sabongbrong nu harti dibarengan ku ilmu batin nu karasana kudu dicekelan panas alah batan diantelan ku seuneu. Tapi teu sangka Tajudin ge luhur elmuna sabab geus guguru ti jawara tatar Gunung Linggaratu nu katelah Bah Madrais. Ulah reueus dume anjeun ngagem ilmu pancageni sia Haji ngagem ilmu teh lain anjeun wungkul batur ge barogaeun sia ilmu teh ulah sok reueus si agul ku payung butut si Haji anjeun mah teu satai kukueun batur ongkoh ku dewek geus kajudi anjeun teh ngagem ilmu pancageni deuleu si Tajudin semunu ngahampas kana ilmuna Mama Haji Daroji. Harita Mama Haji Daroji nyarita naon hartina panca teh 5 Ari geni seuneu anjeun boga ilmu pancageni nu hartina ngagem kana kakuatan hawa seuneu. Oh jadi lamun kisanaknya coba dadaan dina naon ayana. Hiji sorot panon, 2 dina ciduh, 5 nyiduh batur karasana retep, katilu dampal leungeun, kaopat dampal suku kenca, kalima dampal suku katu. Gini pinter. Kisanak bisa nataan aya ilmu di mama. Cingaina leungeun batur kisanak geura lesotkeun. Ulah ngagunakeun leungeun lamun kisanak boga antina. Saur Mama Haji Daroji nyoba ka Tajudin. Bener Haji? Nya sok. Ulah Mama Haji Daroji sedeng Admayi masih keneh gugurubugan. Sakian baru euy.
Tajudin niup leungeun Mamah Haji Admaji kalawan dadak sakala bisa leupas tina cepengan Mamah Haji Daroji. Puguh we tong boroning anu sejen para wargi. Kasebut murid-murid Tajudin. Sanajan Jakaria ge ngarasa kaget malah marmir. Ning hareupan Tajudin teu sangka elmuna luhur, mapakan ilmu Mamah Haji Daroji. Sok rek ngeberehkeun ilmu naon si Haji? Tajudin asa reueus make wani nangtang ngadu ilmu. Wayana kitu Jakaria cumarita leuleuy ke kibaraya. Ulah aya basa-basa kitu kalawan ulah rek ngaruksa kana tanpa dosa. Kasalahan memang aya di diri kuring, rumasa kuring nu jadi gara-gara kejadian di lemur anjeun. Tapi lain kuring nu aya harpan-harpan teuing ka Nyi Darsi. Ngan kuring ngabela manehna sabab Nyi Darsi katewa ku ngaran si Salim. Nepi kanyanangan siksaan leuwih berat. Samalah ninina jeung akina Nyi Darsi dipahala ku ngaran si Salim. Ningali Nyi Darsi keur disiksa ku si Salim keur diri kuring teu tega. Kapaksa kuring bebela pati ngayonan si Salim. Hanya kitu diri kuring kaancikan ku apes nepi ka cilaka. Kalawan leungeun kuring sabeula pegat. Cenah ayeuna anjeun rek ngayakeun balitungan pati ka diri kuring. Lillahi ta'ala pek. Sanajan raja kuring rek dicacag di walang-walang ku sarerea. Asa dulu-dulu kuring nu aya di dieu saurang ulah nu diganggu. Kuring nyerenkeun beheung teg-tegeun suk genteng belokeun ti goro-gorokeun. Cukup ditebus ku kuring ku jiwa kuring sorangan. Ulah remet kamale pongona. Cek Jakaria nyerenkeun diri ka Tajudin bari nemongkeun leungeun katuhu buntung saseret pigeulang. Sanggeus jajak Jakaria cumarita kitu. Kalawan nemongkeun leungeun nu buntung leng Tajudin meunang sawatara jongjongan ngahuleng. Malah nu tadina geus jadi permaksudan rek mahala Jakaria. Akhirna ngarasa teu tega. Duka teu tega dugeh Jakaria tanpa daksa, dumeh teu tega katerap ku pangawruh Mamah Haji Daroji. Jadi bener anjeun tas ngayonan wolak si Salimnya. Tajudin kakaratumanya. Lah moncongok ya. Pokona mah kalawan pokona mah nya kuring mah teu ngabohong. Nu maha kawasa uningaeun ka manusa nu bener jeung nu bohong. Ongko moal aya paedahna diri kuring ngabobodoh ka diri anjeun. Guru bukti gambaran nu nyata taya leungeun kuring nepi ka kieu baraya. Emah Jakaria ngajelaskeun sajelas-jelasna ka Tajudin. Ayeuna dewek rek danya sakali deui ka ilaing euy. Ari Nyi Darsi kumaha harita? Na terus dipahala ku manehna kumaha? Cek Tajudin bari neuteub kana beungeut Jakaria. Sedeng Mamah Haji mah teu tasauran terus ngajengjen ngadeg. Bari soca ngabagi reret ka murid-murid Tajudin. Inggis aya nu ngabongohan ka Jakaria. Ari perkara nasib satuluyna mah diri Nyi Darsi pikeun kuring teu bisa ngajelaskeun. Sabab kaburu kuring ngarasa ripuh begalan pati jeung si Salim. Ngan kanyahoan sote waktu disiksa satuluy nama walau alam. Tema Jakaria sajelasna teu nyaho kumaha nasibna Nyi Darsi. Heug, jiwa anjeun ku dewek disalametkeun nu hartina moal rek ditagih pati. Ngan wayahna diri anjeun kudu marengan dewek ngadatangan wawalak si Salim. Anjeun tong make pipilueun cicing nyaksian we. Pokona mah tong mi pipilueun cicing we nyaksian. Hayang nyaho nepi ka mana kajahatan ngaran si Salim. Cek Tajudin. Akhirna ngajak Jakaria rek ngajorag ka Salim. Wayana Tajudin ngajak ka Jakaria sirilik Ibu Hajah Saripah nyampeurkeun ka tepas sarta sasauran. Agus anu kasep, wayahna pun anak maulah dicana kasep, panginten ku salira getos ka udinga kaayaan waruga pun anak batan sakitu. Atuh eta pun anak dianggap lepat ku Agus mugi dihapunten lahir tumakaning batin. Saur Ibu Hajah Saripah ngawagel kana maksudna Tajudin. Ulah leutik hate ulah sieun-sieun Bu, perkara anak ibu moal dikukumaha ku kuring ge. Ieu mah dibawa sotenan supaya manehna nyaksian naon anu rek dilaksanakeun ku kuring ka ngaran si Salim. Ibu jeung Mah Haji mah calik-calik we. Sok keur dibaju heula ka ditu Jakaria. Tema Tajudin. Atuh Jakaria teu boga rasa ringrang, teu boga rasa keueung ngoloyong ka jero rek dibaju heula. Nu teh sakumaha lila geus norojol deui. Kalawan geus saged make calana pangsi jeung kampret. Para mitra kaum damai, harita para wargi sadaya. Atuh Jakaria pamikan ka Mamah Haji Daroji. Mama abdi bade nios negati doa ti mama kalih ti ibu. Cek Jakaria pamikan ka Mamah Haji Daroji sareng Ibu Hajah Saripah. Beral ku mama dianungdung anak. Bu abdi negati doana ti ibu. Jakaria minta doa ti Ibu Hajah Saripah. Ku ibu didoakeun mudah-mudahan Allah nang kayungan ka hideung. Paler Ibu Hajah Saripah dibarung ku ti soca nyalangkrum.
Geus kitu majrut Jakaria turun barang rek ngaleos pisan trojol Bahmad Tasim nyampeurkeun. "Keke laki baraya rek dibawa ka mana alomang teh?" tanya Bahmad Tasim ka Tajudin. "Rek ieu heula pikeun saksi diri kuring rek ngayakeun balitungan pati jeung ngaran si Salim." Jamaah Tajudin bari ngaret ka Bahmad Tasim. "Mang moal bisa ngidina anu jadi alon rek dibawa ku anjeun kajaba lamun manggi dinan marengan. Jadi anjeun rek niru." "Nya," jamaah Bahmad Tasim tegas. "Dina naon rek marengan mah? Isi anjeun boga rasa curiga. Yuk, urang ngidit ayeuna." Cek Tajudin geus kitu mah terus aringit ngiringkeun Jakaria jeung Bahmad Tasim. Nu tujuan Tajudin rek ngajorag ngadon pegalan pati jeung Salim. Tapi sanggeus rada jauh tatanggana Mama Haji Daroji aya kana 10 urang nanuturkeun sabab marasa melang ka Jakaria, ingis di pahala di setengahing jalan ku Tajudin. Sanajan kaayaan peuting bari nyorang tempat musim, keur Tajudin geus denolih kana naon-naon sigana top badak top maung, teu ngarasa keueung, teu ngarasa sieun. Sigana teh hirup neut paehos tina bakating ku gilig-giligna, pikir hayang gilig-giligna pikir hayang nagih pati ka ngaran Salim. Komo kitu ngadenge caritaan ti Jakaria yen Nyidarsi disiksa Rosa, nepi kaninina jeung akina Nyidarsi di pahala ku kapenceman Salim. Kitu deui Jakaria nepi ka tanpa daksa leungeunna sabeula. Buntung tina jalan rek nulungan Nyidarsi, terus jojoh begalan pati. Teu karasa waktu nyerewek, hari anyoga kapalebah sasak besi adiudur bedung subuh. Harita Tajudin jeung sapada muridna areun heula palebah pepengkolan jalan ka beras ka Cibatu. Sedeng tatangga Jakaria nunuturkeun ti lemur keneh ngawaskeun ti kajauhan. Bari boga itikad kari kumabehna lamun katingali Jakaria jeung Bahmad Tasim di pahala, sigana didinya tarung ancur-ancuran. "Jakaria, ari basa si lain tarung ngayonan si Salim, teu nyaho kana nasibna Nyidarsi?" Tajudin nanya ka Jakaria bari ngareret. "Mah tak henteu berorah bisa ningali atau mikirkeun deui batur. Sesat diri kuringnya ampir-ampiran peragat nyawa tu harita teh." Tema Jakaria saujratna teu kungsi tepung jeung Nyidarsi. "Ari edan dina jeung akina Nyidarsi bener di pahala ku si Salim." "Katingali pisan mah kieu mah henteu. Mah ketang katingali pisan samalah di ruang ge disalomangkeun, teu beda tina ruang bangke sato we. Lah ayeuna kieu euy. Kumaha kira-kira admayi nah ayeuna we urang rurug si Salim atawa neangan heula Nyidarsi?" Tajudin menta pandangan ka admayi. "Maki lanceuk we kuring mah lah. Rek ngarurug heula ayeuna neangan heula Nyidarsi hayu, rek ngarurug hayu." Temal admayi teu mere kaputusan nu pasti. Selengkeung Jakaria manyiran. Ari ceuk pamikir kuring meuleuh bade ngagempur heula walak si Salim. Sanajan kuring waruga kieu ge moal rek cicingeun, nu hartina kuring rek milu ngagempur. Pokna make aya hate rek milu begalan pati. Keur anjeun tong make pipilueun Jakaria, ngawaskeun ti kajauhan. Lain dewek ngahinakeun dume waruga si lain kitu, ngan ulah nepi ka kajadian karugian gede pokona mah. Tong boroning si lain aya pikiran rek ngabantu sanajan barudak dewek ge teu perlu pipilueun. Ngan dibawa sote hitung-hitung batul ngobrol di jalan. Dewek hayang ngajajal, nepi ka mana kaluhuran ilmu si walak. Kitu ge lain dewek ujug takabur atawa ngarasa reueus ku pangarti. Pati-pati daek paeh patunyang-tunyang ge, jeung si walak Salim moal panasaran. Yuk ayeuna mah, barudak gampang euy neangan heula Nyidarsi mah ke. Urang jorag heula si walakna. Maraneh mah tong makapipilueun euy, ke di mana dewek geus kada saku si Salim kakara, maneh madep. Rawe-rawe rantas malang-malang kutung. Pulangkeun sakumaha pagawean wawalak. Si Salim kadulu urang nu geus korban. Kumaha kira-kira na maneh? Wah, sanggup tanggung tarung jeung murid-murid si Salim? Cek Tajudin nanya kana pamadegan murid-muridna. Kalawan dijawab harita teh meni ragem pisan. Geur kitu para mitra pada nyebutkeun sanggup. Atuh geus kitu mah terus lumampah jalana mapai sisi kebon. Barang turun kalebat harita breh Tajudin katingali ayeuna ngajoprak deukeut rungkun sisi Cimanuk. Atuh Tajudin nitah eureun heula ka pangiringna kabeh. "Heula euy eureun euy, tu tingali euy di lebah ka sisi Cimanuk. Siga nu ngarengko nganting lalaki awe tah." Tajudin nunjuk ka lebak. Atuh murid-murid tingkojeng ka ngadadeuketan. "Uluh, nyawe kilajuk, uluh. Moal upaya kabawa palid mah kitu atawa aya nu mahala?" Ceuk admayi ngajeng. Waktos na seep.